Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Ra'di ayat kalimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab jeung lamun ucapan anjeun ngaherankeun jalma-jalma musyrik atawa kafirin waktu harita di kota Mekah. Fa'ajabu mangka justru anu ngaherankeun mah qauluhum ucapan maranehanana. Sabab manehanana umat kafir waktu harita teu percaya yen di yaumil akhirat dina poe akhir bakal aya balasan atawa pahala, tegasna siksaan jeung ganjaran. Teu percaya umat-umat kafir waktu harita. Bari pok ngomongna kieu, aidza kunna naha kitu kuring lamun geus bukti turoban geus dikubur jadi taneuh. Inna naha apakah lafi khalqin jadid baka diciptakeun deui dina kaayaan anyar gitu. Jadi makhluk jadid, jadi makhluk anyar engke di akhirat nah bakal gitu teu percayaeun, disangkana mah geus dikubur mah geus we aya urusan. Ulaika ari itu kejadian atawa hujatan obrolan jama-jama kafir waktu harita eta teh alladzina kafaru jama-jama nu ingkar teu percaya birobihim ka pangeranana itu jama-jama kana tungtunan Rasul, kana sejarah anu tos berlalu. Ulaika ari itu jama-jama kafir aglalu tegesna baka dibelenggu fi anakihim kana beheungna ngalilit tepi ka leungeunna engke dina neraka jahanam. Ulaika jeung ari itu jama-jama nu kafir ashabun nar eta teh bakal jadi penghuni neraka. Hum bari itu jama-jama kafir fiha dina eta neraka jahanam khaliduna langgeng saumur-umurna moal diangkat deui kajaba eta jalma teh boga keimanan tos pernah lebat Islam heula besing keimanan saeutik oge tetep bakal dikembalikeun upami tos saep dosana kana sawargana Allah salajengna kapada dia. Wa yasta'jilu jeung maranehanana menta disegerakeun, menta digancangkeun naka ka anjeun Muhammad. Menta disegerakeun naon bisayiati tina siksaan anu goreng. Ceuk manehna teh nangtang ka Kangjeng Rasul. Sok atuh datangkeun buru-buru lah. Mun bener mah anjeun bisa ngadatangkeun siksana Allah tah kabodohanna jalma kafir teh kitu. Padahal tos dijelaskeun baheula oge ti zaman Firaun, zaman Samud, zaman Ad seueur anu disiksa di dunya keneh sateu acan balik ke akhirat oge. Qobla hasanat samemeh datang kehadian ka kuring. Sok siksa heula gitu. Kuring mah nangtang ka Rasul. Wa qad kholat padahal sanyana kholat geus banyak anu berlalu seueur anu tos kalangkung min qablihim ti samaranehanana masullasu misal atawa seumpama siksaan anu langkung dasar tibatan anu ayeuna kajadian. Wa inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun ladum magfiratin eta tangtuna Allah ngagaduhan pangampunan, ngagaduhan magfirah linnasi pikeun jalma-jalma ala dulmihim kana kadolimanana, kana kasesatanana jeung kana kabodohanana. Pasti ku Allah dihampura ngan asal kahiji kedah lebet Islam heula masa syahadat bari menta pangampunan ka Allah. Insya Allah Allah ngampuni segala dosana tapi syaratna kedah lebet Islam heula.
Wa inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun lamun teu daek maca syahadat, lamun teu daek lebet Islam, lamun teu iman ka Allah jeung Rasulna lasyadidul iqabi tangtuna sabenarna sungguh siksaan Allah syadid sangat kacida dahsyatna al iqabi tina pirang-pirang siksaanana. Mudah-mudahan orang sadayana ditetapkeun iman, ditetapkeun Islam kalayan aya dina taat ibadah salalamina. Margi orang sadayana mah kedah sieun tina naon anu bakal ditimpakeun siksaan Allah di dunia jeung di akhirat. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna dinten ieu dinten Jumaah. Insyaallah Jumaah barokah. Kalian insyaallah patepang deui dina dinten enjing, dina dinten Sabtu kalayan dina ayat anu sanesna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.